Pak RT udah boga duit. Bayarnya ke Pak RT-nya. Sabuk si goblok kalah kabur. San jadi aing muka tempuan di teh kumaha? Bayar Pak RT. Teng nyaho abi mah jeung modal deui. Jadi kumaha? Bayar Pak RT ayeuna mah. Aduh, aing jadi ketempuan. Oke, kopi. Mang, kopi mang. Kopi ya. Nya, iya. Siap. Si Hasan itu udah tukang kopi deh. Aing meureun betul si Hasan. Kopi ya. Kopi heueuh. Jadi dagang kopi deh. Ya aduh. Sok pengen hiji lah. Pacak klik gitu dong. Gawean eueuh. Di dagang kopi mah. Baik kan. Ulah tepanggih teh dagang kopi deh. Udah inget kumaha tuh. Barang kene mah lain dagang kopi. Dagang bajigur. Bener naon lah utamanya. Pokoknya tuh mampak ngecek mah. Aing mah kucurug lah. Oh, Dagang teh teu mau pangocek. panas. Bungkusna. Sepatu mah gede. Geus bae bungkus lah buru lah. Oh. Kalah tuh. Nuhun sana. Siap. Masuk bener lah. Masalah. Gaul lah cingula tuh. Sudah tuh panggil. Juga. Tira dagang kopi teh. Aya 5 tahun Nah kan baheula teh nyalak jadi wakil gubernur. nyang beak Dagang kopi ya teh kumaha? beak modal. Palingan. Di tempat kan kieu. Bari ngarokok atuh. Tapi Oh. beak euy. Aya ieu. Engkau Sok atuh. Ngobrol lah dagoan di dieu nya. Gablek udut, eueuh bensin. Aya ngopi, gablek duit anjing teh. Si Pian sih keur ngopi euy. Sampeurkeun ke aing mah lumayan. Yan keur naon Yan? Cenang teuing we teh. Oh Yan. Siap. Urang ka dina. Geus jam kitu cek lah. Aduh, Di mana? sedangkan bensin urang rek ngarokok. Aduh, ke warung atuh bensin mah. Ieu urang pinjeun. Bener. Urang teh tadi buat gak bensin. Di warung Obama. Anjing enak ieu. Si Popop. Ini can pinu tinggal itu. Geus. Nih. Biasaan. Yan, cik, minta kopi teh nya. 何お前はもう死んでいる。Kieu Yan euy. Kumaha. Oke ngaronda moal. Erek lah yuk sawae. Biasa we anak. Poe Rabu mah biasa. Ini asal nama Rabu teh. Yai, kurang. Ade. Terus mana ya Madonna? Aduh ngeunah kieu Yan euy. Kudu engke tadi yang duduk ke hese. Nya atuh omo kopi gratis mah. Can diuyup deui. Sandi buyuk. Jadi asa tepung kieu. Euy aing mah. Di parawanan kurang ieu teh. San bener euy. Yang geus menang kopi mah. Ya nuhun ya. Anu anjing.
Balik we nya. Balik lah. Nuhun atuh kontak we nya jam 11 sebenarnya mah. Datang nyakeun kopi, langsung bayar. Mang, kenal? Ah, biasa wae keur nangting. Kebenaran kopi lah ya. 何お前はもう死んでいる。Corona teh ge. Erek bisa Acep karek ka dieu. Oh gitu, ayo. Heeh, ngajakan. Tadi ke di WA aku si Acep jam sabrahana mah. Saya tinggal jadwal Dari kawaran atunya. Heeh, sok atuh. Benar-benar aing can ge dibayar sekieu deui kopi. Uyuh panas keneh sudah. Aduh. Weh, Yan. Kenal, Yan? Narongkrong kan? Gila. Bener kan ono mah? Erek ieu si Acep dong, si Ade ge entar ke dari ieu. Urang teh neangan si Acep ngaronda kerja. Bisa hareup tah. Kopi saya, sip teh. 何お前はもう死んでいる。 Aduh, eta beakeun. Urang can ngaragot heutik-heutik acan. Alah. Tadi si Acep. Ieu si Ade, aing ada beakeun. Lain ku maneh? Teuing aing balik san. Tah ku si Ayi bayarna biar. Tadi bayar? Jangan. Aduh, urang teh boga duit. Kieu weh, nganyukeun namanya. Kayak dibayar mun panggil. Nuhun san. Aing dagang kopi kieu kerasana. Balik. Ayo. Kamarana. Itu di WA di pos aduh. Sorangan gitu ngarona teh. Urang WA heula. Jan, urang geus di pos. Buru ditungguan urang karek di dia sorangan. Tah. Can dibaca-baca euy. Dah. Sorangan mah. Soalan heula si Ayah. Beuh nungguan si Pian adeuh. Kemana si Acep teh ngawe kok di posna. Usaha saha. Nah. Udah kopi tengeuna euy. Kopi. Sasan. Kopi. Pian tadi ditemayar. Balik ah. Iya. Balik sasan mah di belian kalah kabur. Aduh, tuh nyen kopi jauh. Nyen kopi heula pada tengeuna. Mas, cip bos sasaha ngomong tadi ya, sepian Oh. WA le. Geus di WA ngomong geus di dieu cenah. Oh. Udah geus daguan. Aduh. Sarap. Ayo ngalawan itu. Assalamualaikum. Salam. Ini kesalahan aja ya nu bade ngalarona teh kan eta mah salah. Ayo cek. Aduh, ieu nu bade ngalarona ieu ka mana hungkul atuh. Segereng saya kopi mah Geus si Pian teh tadi nga-WA sana di studio topi. Oh, Anjir. Apaan gitu? Kumaha ora atuh ka dieu. Nah, si bapak eta mah mawa kopi bangun rada genah ya. Geus naon di belah dituan nih kopi di belah dieu. Ya di dieu ya nyumpah. Ayo mah dicecek kol gitu atau kopi. Kopi eta tadi ge meuli can uyuk-uyuk acan geus beak. Urang ngasan ngasam. Tuh tadi hiji dua tilu beak. Wah, musibah. Cep emane engke minggu rek ka mana ya acara? Rencana masih urang rek musuh. Musuh di mana Di luar tuh. Milu we. Ayo. Dah. Kusep di mana, Cep? Urang rek ka Tirata juga. Mending kada di luhur Ah, musuh siga Penunggu mah jadi ngangor. Erek musuh mah ye diajar ka di dieu. Nah, Ukuran urang mah pelet urang lauk. Wah, pokona mah nomor hiji di dunia.
Aslina Kumaha ieu caritananya ade atau dino. Urang mah karek mancing, cicing. Pan karek di kieu-kieu, lauk teh geus kala luhur. Oh, nyon. Buru atuh geus teu kuat lapar saya selalu teh. Kudu kitu ayo Pak. Mane mah karek sakitu wana naonna. Urang ye pek nu aing mah alus ye. Urang erek mancing poe Minggu ye. Poe Sabtu keneh lauk ka aing mah datang atrok. Punten, Minggu bade mancing moal. Diatoran pisan. Enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, geuning teh. Nama mah harus PT. Cali-cali dia PT, cali-cali ke mangga. Aduh, iya RT teladan ya. Alhamdulillah ngaronda ke dongkap ya. Iya tadi tehnya ente kenalan soal di masanya tuh itu tadi cenah kasampeukeun di keur dagang maksudnya keur dagang di Upayan Kusipia Siasan teh. keur dagang kopi terus saha anu pangpaneurina anu kudu mayar teh karunya si Hasan ieu Aduh, hayang kacai heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Betul Pak RT. Ya Allah aing can anggeus ngomong geus kabubar teh kumaha tanggung jawaban itu juga. Ya Allah Kumaha teh? Saha nu ngaju kopi? cing Kala Pak RT. deuk ka mana aya Kontroleun itu ti palidi itu nuju ngarona ieu teh. Tapi kitu hade sok. Punten. Kontrol. Marana kasadayana Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabur kieu. Siksa tanggung jawab nanti si Hasan wae aing mah. Teu rumah meuli kopi. Berarti urang atuh geraknya. Ieu mah pura-pura muka berarti wayun teuing tina ieu beun kopi dieu. Gaga teu maya cigi. San. Nah, tadi meuli kopi. Pian. Tuh, si Pian. Terus kumaha eta aturanana bisa ngayekeun ka si Aji? Udah bayar aja. Nah, keteu meulehan ada ibu boga duit teh Bayar. mana? Ke Pak RT da teu boga duit. Bayarnya ke Pak RT nya. Si goblok kalah kabur. San jadi aing nu katempuan ieu teh kumaha? Bayar Pak RT. Teng nyawa abi macam ngadadai. Jadi kumaha? Bayar Pak RT ayeuna mah. Aduh, tadi jadi ketempuan. Di Kalereung kota Bandung aya tempat anu endah jeung asri nyaeta Kacamatan Parongpong teh ayana di suku Tangkuban Parahu tah di dinya aya desa pariwisata Cideung indah nu kasohor ka